Cewek kenal cinta. Cewek kenal cinta. Celana baru, Cil. Anjing cengos. Mudah-mudahan ya panganten dua nana sing Bah, bah, sembah caka pausna panjang jodohna. Siapa? Bah. Celana anyar bah itu. Yuk galur tikarupun nutur lacak para wali. Nyambung kabalan ditinggal tinene aki ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun suluk gambaran siloka diri hirup ulah kajogjonan mawa diri sing ngacalitik sakincak pake pikiran iya Cil, si abang mesti guremut, Cil. pepeling jalan Kira-kira mereka masih milih kan? Sebatu teh. Gua kuataan. Betong banyak. Yang balon. Yang balon. Kemana pun? Lumpang. Ya, di belah mana? Di dekat sini. Lapang. Siapa tak? Kemarin tarik. Kawin kan? Mang Adel, mata apa tuh? Bau. Jadi woi. Foto bareng lah. Ya. Ya. Detek. Aim. Hei, Anissa. Kesini sana kesini. Iya, gua bisa. Mana? Tapi bagarnya awak Ayo bayar. Dua, tiga. Balon. Pemantun. Borong Cil, kafe borong Cil. Masuk. C. Akhir mana? C. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi Primus. Kurang? Nu balik seteh. Pria muka setan. Wah, tadi. Luar biasa. Bener sah. Sok. Penyahun. Abi Kevin Marucil. Jadi merucil mohon. Ucapannya buat kedua mempelai ya.
Tapi abi di sana watak dia penilaian Randa ya. Alah, oh, di Sadewata, Kang Teh. Oh, Emang di sana watak beak Randa. Tok beak. Hidup Randa. Hidup. Bang Jack, perkenalkan heula atuh. Pribadi Cucu Cahyati Bulan. Cucu Cahyati. Maksudna Pokoknya mah Kang den panganten. Panten. Mugia panganten teh sing panjang jodoh. Amin. Sama Amin. Pak mawadah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sing Mohon. tinggal dikengkeun momongan. Iya, mohon. Buat penonton, kata-kata buat penonton. Kangge penonton sing salehat wae, sing panjang umur, sing garade milik, sing garade nyalawel. Amin. Kona mah buat penonton. Wah, luar biasa. Cil, tau siap yang nyanyi Acil? Siap. Satu acara habis. Sok cara Acil gak ada tiasa nyanyi salah dua lagu mah. Mohon siap. Bade naon? Bade nyanyi. Boleh nyanyi kan? Ngaji tidak kayak tahlil aing ke dia. Oh, nyanyi. Siap. Sa, Aing itu kena aing. sok. Aku iya teh teh. Haus. Bade nyanyi lagu naon? Boleh lagu naon atuh? Iya ke player heula atuh sok. Santai. Sok. Santai. Lagu naon? Wah, MC adalah. Santai. Oke, kita panggil langsung artis dari kota Sadewata. Siapakah dia? Kevin Marwacel. Satu teman santai. Tepuk tangan. Wey. Dari mana biar kumaha? Minum. Simpen aja aing oge lamun rek nyanyi siapkeun. Sok. Lagu santai teh. Sok. Lanjut. Bapak. Minum. Cek aing teh. Bingung, siapa sisi dua. Sok. Ya teh siap teh nyanyi teh siap teh. Sok. Musik. Asik. Stop. Loba. Ya aing teh hanya Sing bener atuh sia teh. apa teh laguna? Lagu mah kitu laguna. Dua lain aja. Sok. Tulisan. Sok. Musik. Iya teh lagu na Lain sisi dua. Astagfirullahaladzim sudah aing sisi mulai sia teh. Ganti aku ganti lagu na. Enggak sih heula sok. Sok. Awas aing di mandi aing dulu. Oke. Sok aing mah. Oh. Penonton joget penonton. Ada jejak kena berpikir sehari-hari. Otak jejak kena berpikir sehari-hari. Benar. Sia watak kejam humaya teh sia teh. Apa pikiran? Oh aing anjing nyanyi Nu eta aing teh ngeunah laguna. Nu bener nu bisa sia teh nyanyi ratu aduh ampun. Apa nih tak kakak kere? atau memandu suara Iya. keluar Iya. teh Anu bisa ulang era ya teh loba jalma sia teh. Hitung dan sok anu bisa naon deui sok. Nah, sampah deh aing deui. anu loba poho sieun mah budak keneh geus poho Request ka aing mah gunain sok. Jatuh bangun. Bisa dah? Sok. jatuh bangun Penonton saja ngomong ke penonton. tepukan adalah penonton Jarogen moal. Aing ngalawer mah. joget jatuh lain nyalawe lawan mah pasti Sok. tuh disawer tinggali musik Pak Bos Alhamdulillah rabbil jajak Allah. Tah itu Bapak Hajat. Bapak Hajat ya dekat. Kayak ka dieu Bapak Hajat teh Bapak Didin mun sok. persembahan spesial bagi Bapak Haji lagu naon Jatuh bangun Musik.
Kiri, cenah ieu ngapi. Lain ngajak tuh bangun sia teh laguna ada pelangi-pelangi. Kita teh aing mah jatuh bangun aja pelangi-pelangi cicak-citak di dinding segala sina. Versi anak-anak. Astagfirullahaladzim, aya versi anak-anak segala sia teh. Aduh, Penonton. Resep kana teh si Acil ya? Resep kana sia ulah paeureun. Sok aing mah semua awak manggil artis saya resep kana. Sok. gara abi celana. Sok teh. Penonton resep kana keur we sing nepi ka jam 3 maneh nyanyi sorang ari di aing ge Clara Jawa di sok. Sok lagu naon deui maneh bisa? Tamang Puyuh tah tanya tah yang lagu naon gitu tah. Penonton hayang lagu naon? Sok. Tapi dah dipikir-pikir mah suara maneh teu ngeunaheun cicing. Ajojing bisa maneh teh? Sok. Sok, ajojing kana sok. Pokoknya janji penonton rame resepkeun kene ka maneh. Moal eureun aing nepi ka asar. Sok pokona mah. Sok pokona mah. Ajojing da sakit. Tanya heula tuh penonton sih teh. Penonton. Sok. Jaluna,
Cil? Capek? Ngomong sih lamun capek lamun teu. Asyik kita kabula mencelik. Ampun teh aing mah. Tanya penonton. Nonton. Masih naon? Sing bener. Masih rame, masih tuduh atau kumaha? Sing bener. Masih rame. Teh. Sok geus we kieu aya nama kieu. Artis geus lengkap. Maneh ayeuna MC-an. Oke, sok. Oke, ketiga darah cantik sudah hadir. Oke. Ketika darah cantik sudah hadir, telepon ku arah ibu bapak-bapaknya, marana arek nyanyi telepon. Lain gitu sih, Bang. Saling